Hik guys, aya nu ngomen di si amang-amang ya. Santri aya nama loba ngaronten beda jelas jang. Emang gitu mangnya, tapi lamun ku urang ditilik ti tukang nepi ka akhir nepi ka ayeuna, zaman tipungkur jeung zaman ayeuna teh benten. Aya zaman bereto mah nya can aya zaman HP. Aya nama pan zamanna zaman HP, zamanna zaman now. Jadi jelas lah beda gitu. Ari baheula mah naon nu diomena teh kitab, nu diomena teh nya arit, nu diomena teh zaman baheula mah santri teh nya naon sapu gitu, anu diomena teh balong, terus ka sungai ka wahangan gitu. Tapi ayeuna naon santri ayeuna pan meureun ku geus zaman geus beda kitu, zaman lagi geus zaman HP eta mah nya pastilah jelas lah dimanfaatkeun nu aya. Tapi geus kieu bos ku ayeuna mah ku zaman kiwari gitu geus alhamdulillah santri masih kene bisa ngaji kene, masih kene aya budak ngora daraek ngaji kene gitu, geus cicing di kobongna oge geus alhamdulillah cek urang mah nya gitu. Kendahi atuh santri sabare loba ngonten oge nu penting mah manehana daekeun ngaji daripada urang teu daek ngaji tapi ngonten terus tah eta nu salah mah. Mending kene ngaji sambil ngonten daripada teu ngaji sambil ngonten tah eta nu salah. Anu leuwih parah mah kieu, nya ngaji teu nya ngonten teu eta rugi dua kali cik urang mah nya. Zaman ayeuna manfaatkan media sosial. Naon kudu dimanfaatkeun karena di dinya puih-puih duit teh babari bos sabenerna mah nu kurang kaalaman ya. Nu kurang kaalaman duit tina media sosial teh babari. Tina TikTok babari cek orang banyak, tina FB oge babari, tina Instagram, tina naon deui, tina YouTube babari. Ku zaman ayeuna mah zaman naon zaman HP atuh manfaatkeun nu aya teh tah kitu. Matakan enak mah geus alhamdulillah mah ngatur nuhun ieu mah nya sanajan urang loba ngonten oge. Da urang mah ieu mah panyisihan na teh ngaranna teh sampingan lah, ibaratkeun sampingan di gitu sambil ngaji sambil ngonten gitu. Ari ngonten mah da eta mah geus prioritas jelema-jelema gitu nu raresep pungkul, tapi nu mun teresep mah teu kudu gitu. Kan mending kene loba ngonten daripada loba ting ngomongkeun batur, daripada loba ting ngajejelek batur, daripada loba ngagorengkeun batur mah gitu. Mending kene loba ngonten cek urang masuk lobakeun konten matakan ge. Emeh naon santri loba ngonten emeh supaya termotivasi budak ngora zaman ayeuna anu tara daek ngaji, daekeun ngaji ku ayeuna santri gitu. Santri teh oh kieu kahirupanna teh di kobongna teh sapoe teh ngaji. Gitu bosen da ngaji wae teh om sebenarnya mah bosen. Komo geus gede kieu mah ngaji nya urang 8 tahun 8 tahun mah bosen ka ditu mah aya 1 tahun 2 tahun mah lah semangat kene nyaho aing ge. Tapi lamun ketika geus tepi 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun kali itu bosen ngaji teh. Mata kana naon sampinganna supaya urang betah di kobong hiji da urang teh ngonten kieu we. Itu sampinganna supaya naon supaya teu bosen orang teh jejeng di kobong teh gitu, aya cepengan lah gitu, aya jeung hiburan lah gitu daripada loba ngagoreng batur mending loba ngonten. Wah sebenarnya mah kitu sap-sap pokona mah. Terima kasih buat Om Rizky Rizka pokona mah berkah barokah sehat selalu lancar rezekinya. Assalamualaikum.